Abdi sareng rerencangan bade ngacaritakeun carita pondok Sunda nu judulna tugas di sakolaan. Di dinten Minggu nu kalangkung, abdi sareng rarencengan saurna kadang ngadengel dua kamon pancen kerja kelompok si sakolaan. Abdi, Susi, sareng Rani, sasarengan minangka hiji kelompok. Di sekolahan kene abdi tos ngusulkeun kanggo ngadamel kueh bolu. Sareng rerencangan sadaya satuju kana usul abdi. Sabab sakalian gampil bahan-bahanna kanggo midamel kueh oge kaliwang gampil dipilarian sareng hargana teu awis. Isukna sakitaran jam 4 sore abdi sareng dua rerencangan abdi tos ngararumpul sadayana. Abdi, Rani sareng Susi sasarengan ngadamel kueh di bumi abdi. Artos sadayana parantos disiapkeun samemehna kitu oge sareng parabotan masakna. Ngantosan ti bumi abdi sabari nyiapkeun alat-alatna teu lami oge dua rerencangan abdi usah ti warung. Hayu buru urang geura langsung bae ngadamel kuena bisi kabujeng magrib. Abdi langsung bae nyarios kitu. Kueh bolu teh pidamel sasarengan sareng teu hidep oge pun ibu abdi ngabantos masihan terang kana cara-carana. Singkat cerita bolu teh nuju diopen. Sabuat ngantosan abdi sareng rencangan ngobrol heula di payunan bumi. Telami kadangana sora tuh geura angkat kue boluna bisi kaburu tutung. Saur ibu abdi ti jero bumi. Abdi geura giru lulumputan bari ninggalin kuehna. Meuni sae pisan geuning bentukna saotos jadi teh. Waktos dicabian oge sekedik. Wah mani karaos pisan rasana. Enjing isukna abdi nyandak kueh boluna ka sekolah. Kelompok abdi ditinggali bunga pisan. Margi tiasa diajar ngadamel kueh. Sakitu wae ti abdi sareng rerencangan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.